Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul, lamun nyieun konten kudu manfaat jeung urang, manfaat jeung batur. Ulah kos zaman ayeuna nyieun konten yang penting penonton banyak. Sagala digunakeun. Aya nu nyieun konten dahar ngadeluko barang hakan ngeunah nepikeun ka ngesang ureuleu teu rab. Tah eta teh manfaat jeung sorangan teu manfaat jeung batur. Kumaha lamun anu lapar lalajo eta nu teu boga beas teu naon bobor abis sadaang ngeunah kejo saremeh ge eueuh. Aya deui anu nyieun konten hayu bobolekakan make cangcut hungkul pajar teh pemersatu bangsa cenah. Bohong eta teh. Kumaha lamun dilalajoan ku budak leutik. Tah kadinya kudu mikirna nyieun konten mah kudu manfaat jeung urang, manfaat jeung batur jeung nu lalajona. Ulah sampai ngudag dolar tapi ngahalalkeun sagala cara. Teu jauh jeung cangcut ditarembong-tembong. Lieur pusing, 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 pusing. Mun bisa mah sok kembangkeun. Ayeuna zaman digital urang kembangkeun naon pemikiran urang, kreasi urang kumaha kumaha kumaha. Kudu bisa. Ulah sampai hal-hal negatif ditembongkeun nepikeun ka ulin ka curug itu ieu bobolekakan aya nu nguseup bobolekakan henteu kitu barang dahar saabreg-abreg mukbang jeung lain mukbang nu kitu mah ngabibita batur eta teh asupna ria bener teu